dina Al-Qur'an di lalakon kos kieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu ser sahibul wilayah kudu kumaha teh lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik munaya bugis papais izin bagi kabugis ora izin Masya Allah karim model lihat nyelah ancak tang eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan dek hajat hujan kajen kumaha lapor sia ka aing aja kudu kumaha botol bungkus ku sempak nu hajat ayo ayun ku sia handapna tendeunan ruhak di dinya tendeunan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja ka aing di wilayah aing hampura ayo geura-geura ditungguan ku aing ulah salah handapna rotian sia jasa teh setan ayo pada teh sia nu sok kararitu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi laut tapi datang ka dieu kunaon dikebat-kebat enong iya aya nomor yang nini aya nomor ya ka dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteung mau loba mah bisa pakai ngabangun imah atau paku aduh setan juri goblok ieu kurang kararieu ieu dah geus etalah nu kos kararitu di mana teh tempat-tempat tu kararitu aslina tuh deuleu di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana karena oh panjang geus kadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panput geus kadinya nu hayang boga anak aju nyokot daun teh diusulkeun ka ditu tanyana tah eta kepalana ge rombonganana aju ngabarleg bae pan anakna percaya pan untuk boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus mah geus bae atuh berarti ge ya ulah loba ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim di NTB pegunungan nu di dieu parenti mujahadah nu berat dieu parenti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunung laluhur paranti tirakat cek bahasa orang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbay tah eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbay kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbay kos caringin teh naon ngaranna tah di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbay hah etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam sarua unggal daerah NTB na seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah
si amisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan ka ditu urang sok ziarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dieu zikir be ilallah 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 tekebal aya naon ieu Cirebonan Cirebonan itu sasar zikir tinggal zikir Masya Allah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultanan nangis tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultanan mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan-jurusanana ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Bantenna etalah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia iya kula nek geus yaon dia nyaon teu aing aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mas nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hidup kan moalnya lamun sia hayang sareng aing gadi aku aing dipandian tuh ulah lagi gede jasa ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumna Indonesia ye aing ye akar Banten pang-pang namana ulah nyaritakeun pang-pang sok aju calutak sia ka guru aduh wahara jasa bunggal daerah ayo encan urang ka ditu ka Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera maung bisa ditaklukkeun gajah bisa ditaklukkeun buaya bisa ditaklukkeun ilmu Sumatera kan Lampung maka ketua suku kepala suku teu sambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju aya gitu gading gajah ngagoleh dicokot moal kebal deui modar cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah nu naklukeun maung singa dan lain sebagainya lempang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku keneh leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung lompat deui urang ke Kalimantan wah leuwih dahsyat deui di ditu nu mantak urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR rajana ge kuat kangge geder moal kuateun emang kumaha gitu ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua suku kepala suku ribut Amerika ge sieun sebenarnya sionan atuh anu jelema hiber di luhur ngeong cek Amerika waduh mesin apa itu ya bingung aja orang Maluku emang teu bisa hiber bisa ya Allah ya Rabbi itulah Indonesia eta ilmu jin nu kasara itu ilmu jin aya di dieu nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh yeuh hambalaya di kematan setan teh ku urang teh jadi anak buah setan sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setanlah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkeun ku aing sia sakali nyana nu lurus dua kali ka ditu ngaco gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika urang digiring kabeh di masyarakat datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wahai
perkumpulan jin setan curi